mun hajat di dia sok masang janur telok janur teh janur daun kalapa dipasangkan eta nu dipasang daun kalapa ngora tabaralak daun kalapa ngora lamun dipasang daun kalapa ngora nu konangan datang sabab hajat keneh tuh daun kalapa ngora nage bagus keneh tapi jajal urang dia nu hajat nyieun nam janur ku baralak eta nu konangan tatulus balik deui ka geus anggeuskeun hajat nage dak janur nage geus garing tak pamuda hebat lamun daek di depan alhamdulillah insyaallah sabab naon inna fi suban amrul ummah wa fi aqdamim hayataha fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu sesungguhnya di tangan generasi muda lah maju mundurnya suatu daerah neuk maju neuk mundur urang dieu kumaha pamuda jeung parawana fa inhum dahabat akhlaquhum lamun pamuda bisa boga akhlak